Sampurasun baraya saung waing daraut ayeuna urang ngawarnaan ya warna anu terakhir anu pikeun ngelir atanapi nyablona nya. Ya warna terakhir nyaeta warna pink urang aplikasikeun kana ieu wayang tah. Ieu nembe gradasi warna anu pangorana kin urang timpah deui meureunan warna anu sedeng teras kanu kolotna tah. Ayeuna urang papayan warna anu paling muda atanapi nu paling ngorana urang aplikasikeun kana ieu wayang golek Gatot Kaca tah baraya urang papayan mana wae anu teu acan kapulos atanapi teu acan kasablon urang papayan ku warna pink ieu baraya tah. Oke salebihna mah engke teh ieu anu bararodas keneh tah ieu teh engke bakalna di brom nya. Tah kitu baraya janten sagalana berwarna gitu ari wayang da kedah menarik meureunan di mana pertunjukan atawa dipajangkeun teh jadi sumber perhatian tah kitu ku mencolokna warna-warna gitu sareng kaya warna we intina mah kitu baraya. Tah ieu urang balesan deui urang kolotan ieu teh. Gradasi warna anu terakhir ieu teh nu pangkolotna ieu urang aplikasikeun kana ieu ornamen-ornamen anu dina mahkota atanapi gelung wayang golek Gatot Kaca tah. Teras wae urang papayan tuh janten anu singorana teh janten hurung baraya tu nya. Da kapoekan ku warna anu kolot atanapi anu gelap tah kitu meureunan. Teknikna mah nya baraya nya. Teras wae urang papayan ulah dugi ka kaliwat kitu. Tah kirang langkung sapertos kieu meureunan baraya ieu teh wayang golek Gatot Kaca kin urang lajeng kana part anu salajengna nyaeta ngebrom sareng warna kulit oge melengna nya baraya tah kitu hatur nuhun parantos nongton dugi karengse ieu teh nya baraya sakali deui hatur nuhun ti saung wayang daraut cag.